Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui palawargi carita ti lembur. Sim kuring ayeuna nuju lalampahan di jalan raya tah leres palawan. Jalan raya Kawali Ciamis Kawali Palawargi. Sim kuring lalampahan bade kapalihan Kawali. Sim kuring ayeuna atos dugi tos caket bade ka alin-lain Palawargi. Tah mang jalan ieu teh mangdopikeun jalan anu tembus Cirebon Palawarginya ka Pantura di Ciamis teh. Kitu Palawargi carita ti lembur. Tong hilap dukunganna kanggo carita ti lembur channel, di subscribe, di like, sareng di share Palawargi supados carita ti lembur tetap eksis di YouTube gitu Palawargi. Pamugi Palawargi sadayana aya dina kasehatan, digampilkeun sagala rupina. Amin ya rabbal alamin. Mangga disimak Palawargi perjalanan sim kuring bade ka Kawali. Kalersan jalan kosong Palawargi paoseun, namun mesin kosong gen urang teh kedah hati-hati teh kenging ngebut Palawargi. Gitu panginten. Itu Palawargi carita ti lembur. Tanjakan alin-lain teh Palawargi carita ti lembur. Aya si abah tuh, abah viral teh penjaga. Gitu Palawargi. Sim kuring aya tos dugi ka alin-lain ya. Atur nuhun para tos nyimak video-video carita ti lembur.